bari mah urang teh kudu adaptasi teh ya, kolaborasi jeung alam canggih. Da baheula mah can pet. Ayeuna pan aya sound system, aya membran, aya lampu. Zaman geus maju, sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13. Apa sih abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah namanya. Aya abad kemang. Abah namanya. Aya abah Dodi. Si telenges. Bisa ngolona teh. Dewe keur butuh guru nyung. Jalan dapur. Katupu gue dewe hayang maha teu bisa. Geus dicekok seutik aya geus kumpul tadi. Ya eta sangeuh mah teu naon wikeun deui aya dibalikeun deui da geus beak ente. Lapor. Teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama ge kitu ana teh. Alah ampun. Alah. Aduh. Manawi teh teu aya nu nahigun. Iya. Alah. Hapunten Shalmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Shalmet. Sugan seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu moni. Ulah digeunggeureun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cenah eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Nya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuh sabab eta keur diparudna diproses kene. Acan jadi opak, can jadi aci. Can jadi comro. Karek marud bungkul oge luar tina tetekon sia teh. Karek marud can jadi opak. Ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we. Nyiruan oge teu kemungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup. Berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade. Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Itu tepa. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak Sagedi. Bek nanyakeun naon? Bek teh jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Gitu. Kira-kira ada Bapak mau ambek? Enggak pakai ambek ya teh. Bisa weh ku dewek dijawab. Teu hampura. Jeung inget sanajan dewek disebut kolot ai kamampuan jelema mah terbatas ya. Jadi nu ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam.
yakin Bapak oge ngakuin anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam. Tapi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Tah Bapak geus kumelenang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, apa Bapak mah kagungan ibu, kagungan Rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Oh, mau kiai masa eta tetangga nyebret bina cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula malen Semar. Bapak mana marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna. Da ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diskriminasi itu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi, eta mun tidak tadi saya tengah berjalan kain. Apa? Oh. Jadi kontroversi. Iya. Ulah ka seuri. Gawi metan hayang seuri jadi bijaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh, anu jadi bingung teh kieu. Dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Eta mah dileuwihan dagang baso mah. Ca anu meuli na tuh. Da eta beureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuana nya. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Artina Bapak teh tina ngaku nabi nu paling akhir. Nah, harek nurutan sadek. Hayang nurutan sadek gitu mah. Oh, halus ya. Halus lain. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu. Katanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan Bapak mah seke seler aya pan tuang Rama Sang Hyang Wenang, tuang Eyang Sang Hyang Tunggal. Kari-kari ayeuna ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Bapak terus kumelenang di dunya. Kumaha ye? Kapan dewek oge turunan ti dinya? Turunan Nabi Adam? Ngan dewek masih cingsot teh dina Gunung Simul. Aya dina Sagara Siloka. Ngansik dina Pasir Silip. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning, pajar parek pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede.
Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu. Hartina dewek hidung wujud banget podas nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi nah lain semarna ai Nabi Adam di dieuna tina naon taneuh heulah mana Adam jeung taneuh. Sabab moal aya pibalekeun. Ya. Aya rek keureun mah dikendangan. Lalampahanna teh rarasana teh parolon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan ge. Wayah kumaha salatna jelema kitu. Lainna dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh. Daek kikituan so teh sila teh keur calalakeur. Deker gering aya panyakit memborora kikieuan teh moal. Nepi ka cing pararakata. Aya sabagian jelema adalah anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ke di akhirat bakal baeud. Katerangan di mana aya we bejana ieu. Lamun di dunya loba seuri wae gitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Sing yakin. Da pikiran anak sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka kayenya lah di dieu we heula uruskeun. Ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Artina dunya heula kepada rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunnan dikerdiekeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saatna mati teh pek leutikeun di dieu kurang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu ngajang ka poe pagetok jadi memeh ngomong teh pikir heula pulang balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda teh sarua keneh eta oge
barang nama ngan basa nu beda maksud nama sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi sameme pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar laukasin maha akhirna darah tinggi ban nu mata kudu diatur oge Rasulullah mana sasamet wareg cara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngagajar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan tabunganna dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwih da Allah mah tersepeun ka jelema nu sok kaleuwih bet nyalametkeun agama nya nu matak dewek ieu lain puna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun raja wisuna kembang beureum buah buleut kembang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleut kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun ai kada papatah babari ngarti nya mah ai ngagugun teu noyot ngandek nanyakeun deh ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyot ese ngalieu-lieu kaca di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung ese ngalieu naon lan tah sana ceuk abdi sanes sana ceuk dewe nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka jilaing tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih sekak naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun hungkul ai nu sok silih sekak naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun kapinaon si lain ka anjing kari kitu kaki tan negara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae calilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya gitu ulah dume pieu lagu Wangsi Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan ayo ulah ikut kolot sejarah
bapak aing mah teu maju-maju. Da kitu. Pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wang Siliwangi teh. Oh. Tingali we di dalam pahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kana Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Oh, atuh lah dianggap eta teuing seling teh. Oh, nya teh ulah taklid. Ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan meuli ge sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Da urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh, ngiklan zaman. Nginung ka waktu mi bapak ka. Apan cicing dina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut. Ukur tenang we da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh. Geuning teh bisa ngajawab. Pasti pakem. Oh, kebiasaan. Nya
teh. Ini lihat ikan sini. Ini ikan nih. Ikan ini dedenya.